Ayo tuh. Gini lah can atos. Ya. Maafnya alami. Dia teh ingat tuh, naon nungkul gitu teh. Pandandan heula, A. Karak dandan oge mending lame-lame teuing atuh. Tinggal geus jam sabaraha. Atuh ada guan, gila. Amang atusan mah kitu gekot lami. Komo deui neng. Lami ngatosan kepastian tiai. Ceblek wae, buru init. Hilang ada guan. Lila ieu mah. Di mana heula coba keliling Mekah. Alhamdulillah, Wak. Warna ya rareh kieu, motor lomba. Biasa we geuning nuju enak-enak di lobat. Bagian tunggu. Kita ngeraguan hiji deui ge. Hah? Cari nuju poling-poling heula kan ge. Akhirnya dia mah. Ini kan yang ngelola kacanya. Pan biasa mah antara tuh. Bisi nyasar pan. Anjing legal ini Mas ya. Buat bisi nyasar bilang kata. Make angkot. Make angkot Teh kan kade aya lip. Tujuh atuh cenanya. Gila. Aduh, beli mah rere amat. Neng. 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 Hai, kemana ieu budak? Aya liar teh tara bebeja kudu ditelepon ieu pokoknya. Bunga budak beuki gede teu beunang diwarah ku kolot. Tuh heula teuing dah, dah. Halo, Pak. Halo. Di mana eta, Neng? Menuju Amang di luar. Jeung saha? Sarang si Aa. Kunaon tuh bebe jaga Bapak? Kan tadi Bapak menuju tadi bumi. Buru balik burit. Nya atuh we ayeuna. Daguan Bapak di imah. Nya. Tuh man diwaras siapa yang dijodohkeun jeung anak tukang tangkulak huni. Bapak ini orang ini. Oke, itu udah sore kene. Gitu boga Bapak.
Lain di sono. Dia yang balik ya. Iya makar genepi. Kalau putih. Kalau kopi oge can nyuning acan pan dateu mawa banget. Gila atuh. Kopi oge. Ya, ya. Ayo, siap. Kurang ini tuh lah. Ah, ganti. Lain di sono deh kan. Siap. Ama enggak? Nya, nya. Enggak. Salah. Kemana wae tuh neng karek balik, kamu nentang awewe deh. Coba lah di dekat. Bapak ngomong. Ulin neng beberes naon di imahnya budak awewe mah. Nah, bapak gan yang celek wae, yang capek, yang istirahat. Dasar anak durhaka. Nah, iya dah. Gitu diomongan teh. Goblok budak tuh nang diwara. Inungna ka Saudi genep tahun tuh balik-balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana Wih. Di mana, Jang? Di rumah dia. Oh, duk. Tadi deh. Hubul ti hubul. Teu panggil. Ah kieu Pak. Karena naon enak. Ah bisnisnya nama kumaha deui da. Wah, ini tuh. Da, kudu nengan duit pan mulai budak Si bapak masih kana huni. masih kana huni sih. Kan loba gitu bisnisna gitu teh hiji gitu. Cocok yang udah bapak ya sini. Bukan budak kau itu yang diwara. Kunaon? Biasa, yang udah laki bangsa. Oh, iya. Nah, tuh laki bangsa di udah. Ya ampun, masih gak orang kieu. Sekolah nak apel tadi teh tara barang banyak. Geuh eta lah. Ya urang mah HP ge 3 geura. Naon mau laki bangsa. Tunggu jalan lagi. HP 3 tahu lah. Bapak gede rokok tuh. Ya teh geus 2 tahun tuh. Astagfirullahaladzim karunya. Pemajikan di Saudi ge lain kalau ka bogonana. Orang dibere tuh kurang. Rokokna. Apa orang mau loba rokok ge ya. Yang rokok naon Pak ya? Sampurna Mil, Magnum, nah Promil, Jarum Jablay, kayak mana gitu kok. Isi KB. Wah, iya mah bener jadi menantu teh. Naik mau udah apa lah. Wah, naik Pak, sampai naik. Coba mana yang ningali si Neng. Ningali syariat kehidupan we jigana bakal bunga bagja ya budak aing teh cuman. Wah, makul kabarangsakan Pak. Ya, kurangnya penghasilan sampai 1 juta gitu Pak. Bisnis unit. Mobil tadi belah mana mobil? Ya, di itu di luar di jalan. Oh, lain kali ini suka bawa pada kaca spion. Ah, kemarin nah mobil hiji. Pulang ke mana si Neng lah? Nah, saudara lah sini. Neng. Pulang. Duk. Nah, ieu udah bapak ieu. Di sini Pak, tak bedak keluar. Ladang tuh make celana. Daek teh budak bapak. Daek Pak geuli sini ngan eta bedak bapak. Itu udah ini lagi gelis gitu. Ayeuna mah Neng, ku bapak jodohkeun tah jeung si Ayu. Manehna ieu ngarangkap tina bisnis utar. Uni bisnisnya teroba di Aceh, di Amerika bisnis tahu, di Aceh bisnis daun salam. Kadi ieu kan kulin sakali tempo tah geus moroko 4 bungkus rokok. Jadi ai bapak mah ke anak teh hayang nempo senang. Daripada jeung itu nya Jang. Itu orang bieu teh kade terek mere HP di ewang. Ningali. Ek mere HP cenah.
Gitu, dah ai cinta mah nuturkeun. Penting duit. Dadah hati kudu jeung sangu. Tah meureunan HP nu mana naik dibikeun tadi? Tah ieu Kang Bapak iPhone 7. Ieu Kang Neng iPhone 15. Wah, iya, canggih hungkul Pak ieu. Can aya di urang lihat teh kieu. Wah, can aya jauh Pak tuh. Tah. Ieu teh pimitingannya geus mere HP ka maneh. Maneh mah ulin jeung Allah kinu kamari manaon. Nu aya ge maneh aya ngajajanan. Inu maneh ngawe seletik wae oge ayo didepikeun ka budak lalaki itu. Pokona mah daek teh daek kudu daek. Cek bapak kudu. Nona apa teh? Nang sok asa jodohkeun wae. Ayeuna daripada nu itu eueuh. Mending ku bapak tah ayeuna mah dijodohkeun. Sudah monggo Pak teh. Pas zaman sitir sok tiap wae. Hei. Maaf ya, biasa anak durhaka. Tah latuasan heula rokok eta. Heeh, ditampi ya nya. Heeh, sok wae. Ah? Tuju di mana? Yang pernah? Nya. Kunaon? Maaf Pak. Enggak dia weh hubungan teh. Kunaon? Abi terus dijodohkan ke Bapak. Dijodohkan ku mah sudah teh. Pan engke terang merenang. Ate serius. Bukan berarti orang teu ngusahakeun. Kan meureun waktuna can tepat. Maafnya ah. Neng mah tos teh kumaha deui. Kun neng didoakeun. Ah sing bahagia. Sanajan saleh sareng neng oge. Ah ge doakeun neng. Sing bahagia sareng pilihan Bapak.